Saur Nabi merangan hawa nafsu teh berat, loba jalma anu eleh teu kuat. Taya deui perang anu paling rongkah, tibatan merangan nafsu rusaka. Ayana eta perang di rumah tangga kulawarga wajib urang dijaga tina kacilakaan dunya akhirat ku cara mere didikan jeung nasehat henteu eureun amal ma'ruf nahi munkar tetep dina jalan Allah henteu sasar ya Allah mewelas asih ka hambana mugi nampi tobat abdi sadayana. Gusti tempat pangbalikan sadayana hoyong naon bae di Gusti ayana. Gusti tempat pangbalikan sadayana hoyong naon bae di Gusti ayana. Jalma ngagaduhan akal sareng syahwat duanana diadu kuat-kuat lamun akalna bisa ngelehkeun syahwat bakal leuwih mulia batan malaikat lamun syahwatna geus ngelehkeun akalna leuwih hina batan sato darajatna akal teh cahaya pikeun bisa milih anu bener anu hade anu bersih ku kituna akal kudu leuwih kuat batak kekuatan syahwatna nu jahat akal kudu dikuatan jeung dilatih merangan hawa nafsu teu jejeurih dikuatan ku iman jeung katakwaan izin ku Allah sieun meunang siksaan kalemahan iman jadi kasempatan pikeun syahwat ngajak kana kasalahan salah langkah di dunya matak cilaka salah tingkah menang siksaan neraka jalma salah kudu buru-buru tobat ka Allah meh ampunan sareng rahmat bari janji moal deui-deui dosa malah cerik hanjakal sedihna langsa di antara ciri ditarima tobat amal ibadahna jadi tambah ningkat